Waalaikumsalam. Wow, wow, atuh curut babaturan main koprok pun baheula. Cek nanti aja hirup ke bente. Hirup. Nangis nyekelan ceuli bae kieu nu saurang. Munana teh nyekelan ceuli bae. Kita ceuli aing eueuh hiji ku siapan tah. Baheula teh keur perebut sit teh. Sit ya gara-gara ada sita ceuli aing nah nu mantak aing ka dieu ge urang geus karolot ayeuna mah asana umur geus 75 urangnya tayeu mah aing mah dua macem hiji urusan baheula nyumpungan ceuli aing menta hampura atawa lamun teu dihampura endek menta bayar sabaraha duit atawa aing sumpungan deh ku si eta aing geus sadar jasa ku aing coba ge dikitukeun coba ge ka dapur nya Haji mau peson sia anggap kotok jago ieu mah ye ku aing geus dipencit sia ku aing geus deg-degan we urang bebeneran dan teu ye aduh bener ya lain bener-bener deh aing mah geus sadar jasa aing mah sadar geus kadeuleu beta liang kuburan masyaallah kareueut asana neuleuh liang kuburan masih keneh nyaritakeun tentang kisos Zaid dilukaan ku Ki Umar dibacok Ki Zaid ku Ki Umar tak-takna nepikeun ka nyengkleh tak-takna nyengkleh apa itu nyengkleh ya usia naon teh bahasa Malayana nyengkleh daya tak-takna ku Ki Umar Ki Zaid dibacok datang ka walikat nyengkleh ese bahasa Melayu nyengkleh aya gitu serem ya otomatis Ki Zaid lapor. Setelah lapor tangkeplah Ki Umar sidang sesuai jeung data-data otentik bahwa jelaslah pelaku terhadap penyengklehan ialah Ki Umar. Aduh. Kudu masalah otomatis Zaid atau walina ngabales kaki Umar untuk menyengklehkan kembali. Tak mandek langsung ku walina mangga asal jitu. Ndek ku algozo bae dipasrahkeun mangga. Sing hade lamun dipasrah lamun ku sorangan kudu jelas kajituanana besi engke pas ngabacok kena ceuli ieu kan leuwih kana mangkaning kapan cara ngisos mapan teu neuleuh aya nu jago mah neuleuh mapan ngaran-ngaran jelema jeung jelema mah aya bae tega pan ari kitu teu neuleuh mah urang teu neuleuh cara algojo di Arab di Timur Tengah emang ngabunuh neuleuh atuh henteu nukangan bae kitu ku geus jago-jagona endek naon bae nukangan jadi di tukangan geus beres
dibungkus segala rupa di tukangan jadi cege dek leungeunna di tukang geus teu kasalahan deui nu mantak kudu latihan. Nah ieu lamun endek ku keluarga ku walina sing hade kudu nu bener-bener citu, lamun teu bisa maning masrahkeun bae ka algojo. Teu ieu ku ari mah geus atuh ayeuna mah Ki Umar dek dibales ku pihak Ki Zaid, akhirna dibales dibohewelan deui disengklehan deui geus ayeuna mah impas cek Ki Zaid aing nyengkleh sia nyengkleh geus pokona mah beres ku ari mah geus alhamdulillahirabbil alamin beres barali kabeh ka imah sapoe dua poe mungkin ngemu nu Ki Zaid ngemu nu Ki Umar ngemu sarua bae 4 poe 5 poe geus teu bisa nanaon dibawa ka rumah sakit gecek pihak rumah sakit tinggal nunggu waktu tinggal nunggu waktu nah beneran menang beneran 3 jam diasupkeun ka rumah sakit umum eta Ki Zaid jol Ki Umar direndengkeun didinya cek dokter kok sama ya nyengklehnya sama oh ini mah eman main sengkleh-sengklehan jadi ini mah dibalas oh iya terus kunyana dia obatan cek dokter ge ka Ki Umar wah ini tinggal nunggu waktu aja ini juga sama kok kenapa sebab jantungnya kena ini kena ujung golok yang ini juga sama oh iya udah 5 poe malodar kabeh kabeh tuh kumaha lamun pae kabehan wa in mata sirayatan man oh tinggalin hiji walau mata jani min goti kisosin Ki Umar nganyengklehan Ki Zaid otomatis kuari Ki Umar dibalas sanggeus da dibalas Ki Umar kabeneran tina hasil pemotongan kisos ternyata kurang tahan Ki Umar mah dibales ku Ki Zaid teh ya sapoe 2 poe ka 3 poe pae Ki Umar pamuhadarun geus teu kudu dibales deui jadi pihak Ki Umar teh teu kudu males deui ka pihak Ki Zaid teu kudu sakali deui Ki Zaid dianiaya ku Ki Umar sanggeus dianiaya pihak Ki Zaid lapor panggil Ki Umar sidang setelah hasil penyidangan jelas pelakuna adalah Ki Umar balaslah ku Ki Zaid setelah dibalas balik sapoe 2 poe 3 poe Ki Umar mah pae jani teh na ieu teu kudu males deui ka Ki Zaid supaya pae teu kudu antaran geus akur cara pembalasanana kumaha lamun aju para raya sakumaha tadi Ki Zaid dibawa ka rumah sakit umum atuh Ki Umar ge sarua 2 poe 3 poe 4 poe 5 poe para raeh kabeh sirayatan man paeh kabeh eta faqad qatas cukup sakitu pengkisosan awasabaqal majni waliyata wa nupaeti heula teh majni alayane Ki Zaid Ki Umar pangkatna jani Ki Zaid pangkatna majni aleh jani hartina nu nganiaya
majni aleh hartina nu dianiaya Ki Umar sebagai jani dianiaya emang aniaya kaki Zaid ngaranna majni aleh kemudian dibalas kuki Zaid Ki Umar dek sarua pada sarengkleh kabehan taya diasupkeun ka rumah sakit misal ka rumah sakit keur henteu lagi masalah ngan nu jelas paeh kabehan ngan paehna heulaan Ki Zaid sebagai majni aleh Ki Umar mah panderi tos pakodik tah secukup geus sakitu wa inta ghara lamun mah rada panderi mautna si jani majni aleh lamun panderi mautna majni aleh ya Ki Zaid nu heula adalah Ki Umar sebagai jani naib palahu nisfu diat fil asoh cek sakaul asoh menang kawali na wali jani nurutkeun cekaul asoh palahu menang kawali na wali majni aleh ieu adalah nyokot saparodiat nurutkeun cekaul asoh tapi cekaul sohehna tetep bagus bebas-bebasan pohara yang masalah kisos nya dicaritakeun dina Al-Qur'an diuraykeun ku Kangjeng Nabi diijmakeun ku para ulama barisa masa kali hampir diunggal negara teu jalan hukum kisos berarti orang gede kene nuturkeun watak kemanusiaan dibandingkeun jeung kahayang nu nyieun urang ya nek Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi urang kurang nurut ka Gusti Allah. Namun urang narurut mah ieu hukum kisos dilaksanakeun ku urang. Tetapi tadi lantaran geus gedean kaham cek hama tidak manusiawi maka hukum ilahi eleh hukum manusia ya tinggal ditungguan bae engke jamual karbal deui ge bakal pararahih ke di akhirat disidang saurang nu di dunia na kungsi ngabacok ngebohewelan kungsi nyengklehan kungsi komo ngabunuh jeung sajabana teu selesai di dunia can selesai di dunia ke di akhirat bakal diselesaikeun moal kebal deui tinggal tungguan bae mentak lamun urang boga urusan-urusan kos kitu daripada engke di sidang jaga di yaumul kiamah mendingan kuari urang datang ka anu dianiaya ku urang. Waalaikumsalam. Ye. Asawau ye. Wow atuh curut babaturan main koprok pun baheula. Cek nanti aja hirup ke bente hirup nangis nyekelan celi baik ya nusa urang kuna nanti nyekelan celi baik kita celi aing eueuh hiji ku siapan tah baheula teh keur perebut sit teh sit ya gara-gara ada sit tah celi aing eueuh nah nu mantak aing ka dieu ge urang geus karolot ayeuna mah asana umur geus 75 urangnya taya mah aing mah dua macem hiji urusan baheula nyumpungan ceuli aing menta hampura atawa lamun teu dihampura endek menta bayar sabaraha duit atawa aing sumpungan deui ku sia tah aing geus sadar jasa ku aing
coba gede kitukeun coba ka dapurnya Haji mau peson sia anggap kotok jago ieu mah geus dipencit sia kuy geus deg-degan we urang bebeneran dan teu aduh bener ya lain bener-bener deh aing mah geus sadar jasa aing mah sadar geus kadeuleu beta liang kuburan masyaallah kareueut asana neuleuh liang kuburan naon tah kareueut coba yeuh hese teh Melayu mah kareueut pan jadi urang mah aya kareueut mah nya amis kareueut asana neuleuh liang kuburan teh aduh kumaha ya asa endeg bae teu meunang sales mah asana isuk ya komo batuk bae geus kolot pokos kitu bae tah neuleuh nu nguburkeun teh aju dibukaan talina dikumpulkeun talina suku dibuka pipi di kitu buka aju diantalkeun kana taneuh asa aing bae tah aduh geus kolot kieu tapi ayeuna urang Lampung mah resep keneh bohong atuh sia mah kos kitu mah ayeuna kuburan asa deukeut ayeuna urang Lampung asa angel keneh kumaha meureun ya awak tah aing ngeuk papasrahan deui sia teh terserah acenah bayar bae ceuli kudu sabaraha duit acenah atuh nek dipencit bae ceuli aing os anu bagus mah hampura sih sakitu aduh eta nu bagus wae kos kitu tah urang hada bihada masyaallah memeh maot ulah-ulah eta atuh urang datang ka imah tetangga urang Waalaikumsalam duh kula boga salah ya hampura salah naon tuh biasa teu boga salah keur baheula keur ngora biasana jan henteu mamang mah jan teu boga salah ka kula nu boga salah cenah naik mamang mah henteu atuh salah naon tuh ja urang mah biasa-biasa bae heun mantap ka dieu geus men tampur ieu naon tuh mamang baheula teh keur kikituan jeung mamajikan ku kula diintip jo naon lah tuh men tampura tah urusan ngintip bae ge pan baheula masuk dari intip oh nya baheula mah babari pan sapira wide atuh ai kuari mah ngintip lah kumaha atuh kudu make taraje teh urusan ngintip baheula mah di pakampungan atuh kula ge nyodongeng we cak kolot baheula ja kula mah pan budak kuari itu kolot baheula mah kari tanyakeun ke Haji Makmun tah ngarintip teh baheula tuh masyaallah teu meunang aya nu pangantenan diintip teu meunang aya rangdang ora diintip tah eta teh kudu minta hampura daripada engke di akhirat dibuktikeun aduh kiai cenah nu diintipna jawara asana nonjok ka kula tangkis atuh tungtuna gelut bae gara-gara eta hal-hal nu kitu tanya urang koreksi diri introspeksi supaya urang balik ke akhirat urang bersih eueuh patula patali jeung manusia hakullah mah alal musamahah hampang enteng tapi hakul adami musahah berat luar biasa urusan penganiayaan, urusan hutang, urusan perzoliman malik, urusan-urusan eta ngaranna bangsa hak adami. Tapi urusan jeung Allah mah misalna urang salat kurang khusyuk. Aja sia mah atuh kukumakeun ya sakola emang teu bisa ieu khusyuk kan. Heuh kula mah teu bisa teu manteng teh geus penting mah sia mah daek bae geus salat sakitu geus daek bae geus ka sorgakeun bae teh babari urusan Allah mah babari teh jeung Allah mah kos kitu tah sia kurang salat kan subuh nu kurang bae kan oh ya kan kunaon atuh nah geus kos kitu bae tadi mah jam 7 sok kodok ke belah dieuna mah diengkekeun najun teu
tapi pan sia sadar ka aing bahwa aing pangeran sadar geus lah kurang hiji dua mah salat geus kasorgakeun bae. Wah, cak nu tilok subuh mantap. Aduh. Saya murah jika Allah mah murah. Tapi urusan jeung manusia, pan Allah mah maha gopur. Allah mah maha rohim, dek di mana diterapkeun gopur jeung rohim Allah atuh. Panerapkeun rohim jeung gopur Allah teh jang anu boga salah. Anu teu boga salah mah neuk naon hampuran aja emang teu boga salah. Nah iya ye, jang bangsa nu kararieu ye. Nu loba salah tah diterapkeunlah gopur jeung rahman Allah, guys. Urusan jeung aing mah gampang, guys. Cek Gusti Allah, peneng pangeran. Geus emang aing mah nyieunkeun sorga jeung sararia, ai salah. Batus emang bararia sa ieu cek Gusti Allah. Ai malaikat kasorgakeun atawa celomkeun lah sagedeung. Urusan Allah tah bari, urusan musamah. Tapi lamun jeung urusan manusia diudag-udag ku jelema. Lapor ka Gusti Allah, Gusti abdi dituntut. Siakan urusan yang manusia. Aya timbanganana. Sok malaikat, ayo sidang seadil-adilna. Teu bisa urusan manusia jeung manusia. Tetep bae. Urusan ngabohewelan, urusan ngatak, nyabok, nincak, nyepak, najong, urusan maling dan lain sebagainya berbagai-bagai penganiayaan selesaikan. Tamat teu bisa langsung ka Gusti Allah sebab hubungan anak jeung pada manusia. Mentak etalah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa banihi. Lalumpatan kemah ti dulurna, ti indung, ti bapa, ti anak, ti tatangga, ti kawau. Lompat bos ti anak buahna, anak buah lompat ti bos atau anak buah ngudag-ngudag bos. Wah, pimpro diudag-udag pimpro. Nu kuarina teu bareres, masyaallah. Nu ngudag bupati mah loba jasa mah. Nu hak-hakna henteu dicumpuna eta. Sehingga data urang merenung ke arah eta. Kabeh urang maot hampang eueuh patula patali jeung manusia. Mudah-mudahan urang kabehan memeh maot urang bisa tobat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dianiaya ku Ki Umar urusan limbah di pabrik, perebut hayang menguasai Cinglu. Numpuk geng-geng di harapan Cinglu untuk mendapatkan limbah Cinglu. Wah, geus aya nu dibeli segala rupa gas ya mah, ku aing dibeli beta geus ulah hayang ribut. Aya anu nurut. Aya geus bisa, pokona mah tarung bae kajen kukumaha ge aya. Aya nu ngekor bae geus ya mah pokona mah gara-gara aing mah milu bae jeung sia. Wah, macem-macem di harapan Cinglu. Pohara jasa jelema hayang limbahna datang ke awas sia pokona mah sia asup nyawa sia melayang ku aing. Oh, sabili Cinglu pohara jasa. Batur mah kos kitu di Irak sabilillah, di Suriah sabilillah, di Cinglu sabili Cinglu. Masya Allah, eta otak dek dikawarakeun. Deuh Gusti Allah, ribut tuh gitu. Tapi atuh geus kos kitu bae janya nama duniana. Emang tadi ge geus dididik ti leuletikna mabok. Tato di dieu kalajengking. Di dieu kobra. Di dieu gambar awewe. Wah, geus macem-macem. Tapi di tukang Garuda Pancasila. Sial jasa.
Masya Allah ribut Ki Zaid jeung Ki Umar bebeneran ternyata nu daek eleh ribut teh lain lalagaan cekel lesang Ki Zaid dicekel ku Ki Zaid boga permainan Bogor. Watuh Ki Umar boga permainan Jakarta. Wah besi. Jakarta terkenal dengan besikna, Bogor terkenal dengan salak Bogorna. Aduh. Gas gaduh Cibande geus jeung besi. Ai gelut geus sebenarnya lain urusan pencana, tuh urusan tanaga jeung palihai-lihaina bae. Jaya nu boga besi jago ge jago, ai geus teu boga tanaga mah teu dibawa lompat bae ngusruk sorangan. Bawa lompatan ngusruk ge jalan. Teu deuleu bae lawan kos kitu. Nah ieu mah ribut ternyata Ki Umar keur anginna bagus. Cekel Ki Zaid ditekenkeun kada dengkulna dipotongkeun gepok potong nyengkle. Jadi leungeun Ki Zaid nyengkle. Lu susah lu nyengkle apa lu? Emang itu mah bahasa nyengkle mah dari RRC itu. Waduh, bahasa nyengkle tak. Akhirnya tetep bae di sidang bae. Motifna kumaha bae tetep sidang. Pas kuari pembunuhan teh murah jasa nyawa teh, Masya Allah tepuguh nu diperjuangkeunana. Eueuh we ngadenge memperjuangkeun agama kuari datang ke melayang nyawana. Nu diperjuangkeun teh kos kitu bae geng-gengan. Kemari terjadi di Yogyakarta urusan geng-gengan. Di Jakarta nu kamari besar-besaran geng-gengan Hercules. Kabeh ge urusan geng-gengan bae nu bangsa urusan agama. Masya Allah ieu sakieu di Indonesia obo di pusat tadi itu di Amerika nu mantap kulit teu betah ga gitu balik aing gade lah betah emang kungsi ke Amerika di mana itu Amerika mah di gondrong tah ya gondrong Amerika di jauhin orang dia bawa Amerika di gondrong aya Amerika teh nyengkle leungeun aya belah katuhu nu dipotongkeunana akhirna di sidang sanggeus di sidang dipinta ku Ki Zaid sebagai mustahik yamin mustahik ngisos leungeun katuhuna Ki Umar lantaran telah menganiaya tangan kanan Ki Zaid. Berarti harus menganiaya kembali, mengkisos kembali Ki Umar leungeun katuhu sarua bae kudu leungeun katuhu deui bae potongkeun. Cek Ki Zaid ka Ki Umar mar kadeukeun taleungeun katuhu kadeukeun. Ah gas kuari mah pokona aing mah bebas-bebasan deuk males katuhu deui. Seuri bae Ki Zaid ya. Lah cek deui we nu kenca bae ye. Penta nu katuhu dikaluarkeun nu kenca. Teu dicicingkeun deui ku Ki Zaid nu kenca ge ditebas bae. Ku Ki Zaid teh anu kenca ge nu dipenta mah katuhu lantaran dia lembeng andi aya nu katuhu. Cek Ki Zaid teh ka dieu leungeun katuhu sia. Pokona potongkeun deui ku aing. Hehehe cek Ki Zaid. Hehehe sia. Katuhu. Hehe. Yeuh hehehe. Dibir ya ieu bae dipotongkeun ku Ki Zaid ceger bae encan impas lantaran katuhu nu dipentana kunaon mere nu kenca berarti nyana menta ieu mah ridho ieu nu kenca nu katuhu mencat tah eta nu mantap ulah salah mere ge nu dipenta adalah leungeun katuhu nu dikaluarkeun leungeun kenca encan anggeus teh urusan teh tetep kisos encan cumpon katuhu deui. Adapun nyana mere kenca berarti nyana eta mah mere emboh leuwihna los kenca heula ku sia ieu. Sareng kitu masyaallah. Tak kos kitu di agama mah
jadi temenang sembarangan walau qala mustahiqu yamini lamun Ki Zaid ngomong nu boga hak males katu Ki Zaid akhrija gerak keluarkeun eta katuh ku aing dibalas ai prak bakhraja ya sarau nu dikaluarkeun nu kenca wa qasada ibahataha maksudna ngamenangkeun los nu kenca ge pamuhadaratun eta mah geus bae kasia-sia bae nu kenca mah tatap nu katuh ujung-ujungna jadi Ki Umar mah kenca katuh parotong kabeh masyaallah jadi kudu jelas di agama Islam mah kudu jelas. Urang datang ke tukang cukur gek bediuk di kursi tukang cukur cicing teh ngomong teu naon ieu mah diuk itu ke di kursi tukang cukur ku tukang cukur urang di ka dieu di naonan da ka dieu ngaranna naon atuh sia ieu dasar teu nyaho ka dieu tah kadia di tilaman di talasan ngaranna talas talas tukang cukur mah tunggu gitek we beres ikipikan nuhun nyemang beres balik geus yuk cek tukang cukur pan nuhun nyemang lain nuhun leutik tanaga aing dia tuh kula ngomong teu naon teu jing mun kitu mah ngomong pangnyukurkeun kula aju sabaraha duit eta nyukur potonganana kos kumaha tah eta kan jelas nah ieu potongan kos kieu potongan polisi potongan abri atawa sabelah bae mang kula mah sabaraha teh nyukur 300 bogana ngan 150 sabelah mang masalah kan nah eta jelas ai datang diuk bae diuk gek ajukunya na tilaman ke ditelasan langsung seret beres atuh geus atur nuhun geus beres masalah eta urang asup ka warteg cle bediuk aju diberean kunyana tek urang cicing bae urangna cicing bae di dinya nyanana tugas biasa iya warteg mah jeung lele teh goreng segala aya naon gitu ngaranna urang teh di sambelan di sayuran nih dahar beres dahar terima kasih ya masalah di sidang kau mana ge menang iya teh kumaha saya mah kan duduk di situ nggak minta nasi, nggak minta apa, kenapa saya dikasih? Kecuali saya minta nasi pak, nasi mbak, sama apa? Lele, sama apa lagi? Ini udang nih, sambelin dikit, sayur asam. Kan itu meminta, saya mah enggak. Saya mah duduk, dia tawarin sama ini, iya. Ini lagi, iya, saya mah ditawarin kan. Kata dia sambelin jangan, terserah dah, disambelin sama dia. Ya udah tuh enak aja begitu dia ini sayurin jangan terserah tuh mau disayurin enggak sayurin udah enak saya mah udah beres 2 kali bisa dipepet tapi tetap kudu dijelaskan di agama mah teu meunang kitu tetap kurang asup ka warteg makan mbak ya berapa ini nih lele goreng berapa ini bakwan berapa sama sambal berapa jadi itu komplit berapa komplit mas sayur-sayur tak kudu jelas eta kakara cek agama meunang lamun can jelas model diuk dibere teu kudu mayar asal loba nu teu kudu mayar yang ajuna nu meuleukeun ka aing bae tungtung nama aing bisa di demo warteg kudu jelas saurang model kasuka restoran diuk pesan terus udah babayar 1,5 juta teh bagus kos kitu teh
nu bagus batal lamun saya tabel menu. Nah iya gurame 1 kilo beres sekian, ini yang 2 kilo sekian, ngeunaan sop sekian, geus aya tah eta nu ngeunaheun mah tah nu kos karar itu sambal dan lalap gratis. Geus urang ngomong makan Pak yang gratisnya saja. Nggak usah pakai daging, nggak usah pakai apa, udah nasi sama yang gratisnya aja. Aduh, eta nu ngeunah mah kos gitu tah. Aduh, gua jadi dicirian nomor mobilnya berapa nih orang nih. Besok-besok udah nggak usah parkir di sini dah. Nah, jadi kudu jelas, dahar teh kudu jelas, nginum kudu jelas. Mobil ge sarua. Mobil. Kurang cicing di jalan. Cicing ya, Pak, belaraja, Pak, belaraja, ayo masuk, naik bae orang, belaraja, turun di belaraja, can bayar, sahanu ayang ke belaraja, ya aing mah dititah kusia, aing mah henteu, antar ke deui aing ka ditu kusia, kita bayar tidak, kudu ditanya heula ka belaraja sabaraha duit, nah kakarak we, tuh bisa tuh mantak, nah hebat mah di ditu di Garut. Di Garut tah mun ti Bandrek dekat Tasik nanya heula di Garut mah dekat Bandung nanya heula elep mun mobil ti Ciamis kendor ti Tasik ke Bandung sabaraha ka Bandung atuh mah zaman murah ieu ari teh mah wes 400 atau 300 jadi tawar ku urang bogana ngan 250 doang di tukang bae geus atuh sia cenah tah aya geus di tukangnya teu naon geus jeung barang tapi sia sial jasa supir kenek main tawar di Garut terus kuari ge masih coba ge kuari ge lamun urang siji jalan tah nyetop mana ya Tasik sabaraha ka Tasik ditawar heula tah sekian kecuali nyana geus maklum geus sababaraha ge rek dibayar bae lamun nu boga duitna pas-pasan atawa kurang nawar nyana ulah boga da sakieu rek dibawan teh ya. Oh deh gitu, ayo guys naik terus, naik kan di jerona tuh ditanya-tanya guys, nggak disedak-sedek baik guys, saya muatan deh gitu, kadituan sia, ngantu lecet doang ping-ping, eta hebat eta, di ditu mata sakaja hokula tah, ka Garut, ka Tasik, Ciamis, arah ke Bandungkeun, nyetop nanya. Tah eta rada bagus kene di urang henteu stop slek naik geus nu bloon urang mayar tak ka belaraja tak beres aya turun dompet eueuh masyaallah nya mayar nya dompet eueuh eta kos kikituan teh kudu jelas geus lamun jelas urang nangeuna sebab orang lamun ke restoran dahar orang mikiran mayar sabaraha ya kira-kira asana bangsa 2 juta ya kaji kumaha orang lobaan yang babaturan orang tungtungna mah lain jadi daging pan eta kuru pan dahar mah kudu jadi daging kuduna mah jadi daging ieu mah kuru barang tas dahar teh ditimbang nu tadina aya 65 jadi 60 cek babaturan kok sia jadi rosa mayar tadi puyeng aing kudu jelas gitulah agama Islam kudu jelas-jelasan datang ke berjuang teh kudu jelas pondok pesantren berarti bener-bener pesantren lillahi kalimatillah ngaluhurkeun agama Allah jelas ditanya sia aya ijazah teh pondok pesantren mah Allah nu di daleuna sia deuk sabar tahun di dinya kumaha Allah bae maksudnya kumaha Allah atau Allah ngersakeun ka aing 5 tahun 7 tahun aya anu tentang ka incua di dinya bae terus teu balik-balik pondok pesantren mah Allah nu di deuleuna lamun geus pondok pesantren modern penipu kelas kakap penipu eta kos kitu teh teu jelas di Islam teh teu jelas mun sakola ibtidaiyah sanawiyah aliyah sakola MI sakola MA sakola ulah ai di jerona sakola make pondok pesantren dicarekan wali sanga sia wali teh nu nyeun pondok pesantren teh
Sunan Rohmat dikutuk siaku Sunan Rohmat sekolah baik pesantren baik nah kuari pondok pesantren mudirun tetap bakal ditanya baik ku Gusti Allah sebab naon ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim nu kudu dibejakeun lillahi ta'ala tetapi dijual belikan nyana meraup keuntungan di pondok pesantren ngajual Al-Quran hadis maknana kos kitu mun hayang nyaho mah deuk nariba deuk henteu tah lamun dijelaskeun mah seperti eta kudu lillahi ta'ala deuk pondok lillahi ta'ala sekolah dijakeun ibtidaiyah sanawiyah sekolah ibtidaiyah sekolah sanawiyah sekolah aliyah sekolah naon deui tas aliyah deui a'lal aliyah kitu wah nu pohara jasa tamang geus ta eta teh sakola geus kunaon make nyieun ponpes di jero na sakola nipu katanya lain cakula cek para ulama salafus sholihin kula hanya menyampaikan doang jadi jelas kadahar-dahar tadi tak dahar kudu jelas naik mobil kudu jelas di agama mah ulah aya remeng-remeng ulah aya dua akad cek Ibnu Daud Sunan Nabi Daud ngajelaskeun teu meunang aya dua akad kumaha dua akad teh lamun ke 10 juta lamun kredit 15 juta hiji barang dua akad riba dua akad riba pondok pesantren yang sekolah dua akad riba di mana riba na tanya wae ge dua akad eta pas kitu garana jadi sambil menyelam minum air dikelekep sia kajian hukum ge tuh dua akad teh beudang tanu mantek teu beunang ge riba dua akad aya susuganan teu meunang urang kuari kitu dek munggah haji kemudian urang asup ka dana talangan haji urang nginjem duit na didinya daftarna kadinya dua akad teu meunang nyana keneh tah haram kos gitu teh mantak kuari munggah haji balik munggah haji na tuh biasa-biasa bae kos atuh munggah haji jama ke dana talangan haram teh dibulak-balik ka mamana ge haram cenah aya nu ngahalalkeun ngaji deui coba ge aji coba ge dua akad jadi haram teh Masya Allah Karim mantak barahma ararapi kuari wages boro-boro ararapi lah cenah kiai asal munggah haji bae kula mah nyaritakeun hukumna adapun atuh endeup bae mah Allah sih jatuh bisa katahan ieu kuari mah boro-boro anu eta nu kos kitu can jelas ge kudu can nyaho ieu masalah korupsi bae geus jelas-jelas haram ja terus bae atuh jamaah abok diharam-haram ge ja terus bae Jia tuh, kalau nyaritakeun doang, adapun pelaksanaan kumaha hidayah di Gusti Allah, kumaha taufik di Gusti Allah. Diulah-ulah ge tak ulah kakula jeung ulah ka Golkar, siap pembunuh agama, atuh ja terus bae. Ngan ngabejaan doang. Loh, cenah kiai so tau. Paneuleuh ti baheulana. Kiai anu hancur ku Golkar, kiai anu hancur ku Golkar, kiai anu nyengkleh ku Golkar. Atau tinggal di dalam berarti Golkar teh pembunuh kiai karakter kaki kiai anak hancur ludas jadi debu beak ludas emang nggak bedakan doang isian dek atau terus balas atau di Tasik itu kudu di bejaan ngarana di Garut itu kudu di bejaan Tangerang kuari hari ruken emang keluk-kelukna atau di Serang berarti pembunuh kelas kakap eta pembunuh karakter kekiaian gol sia nu teruskeun tah
aing mah toser doang. Ajun teh terus kula mah ngebejaan doang. Iye. Perang sana. Besi teh sadar. Kula sekadar ngabejaan. Da loba kiai nu nyarerieun hate. Kajeut. Ulang ke di akhirat di sidang aing menang. Optimis aing menang, boy, perang sana. Aduh, nu nitahan ya ngomong bahas itu. 2 akad riba. Aya dalilna buka ku aing hadisna. Emang kumaha kitu. Asal nu 2 akad beres teu beres. Di mana ente? Mamang lah. Mamang di mana? Di Cikupa. Bener ya? Horenganan aya nu digigireun Imam Mamang. Sarwiti. Teu murni tah. Eta silaturahmina teu murni. Aya silaturahmi kasarwitian jerona. Silaturahmi baik ka mana Mamang? Geus beres. Adapun ke di Cikupa ka Pangijeng Sarwiti lain masalah. Tapi lamun geus direncanakeun ka mana sia Imam Mamang aing milu ulah. Imam Mamang aing mah mukhlishina lahuddin. Bohong sia. Orenganan geus aya rencana emang di jerona ge aya SMS-an heuh. Sarwiti di sisina lah 2 akad teh kos kitu tah. Kan bangsa 2 akad teh jelas teh. Kula dijelaskeun insyaallah iraha waktu nu 2 akad model eta tadi pinjaman bank syariah 2 akad jeung haji haram. 2 akad model tadi kredit haram. Ya hadis lagi. Be penasaran maksudnya. Lain penasaran beureun kieu na poho emang eta nu jelas poho. Masya Allah tuh ya, abis jelas dahar, minum, segala naik mobil, segala nyukur, kudu jelas. Nu mantak eta ngaji, lain teh jarago, DRS profesor jarago ngajina. Tapi kudu teh henteu sejuk 2 akad di jerona. Allah Maha Uninga. Nah, mantak berjuang teh hese lamun aya 2 akad. Satu suara. Allah. Agama Allah mantap. Namun urang cicing di pondok pesantren ieu sarua ieu di pesantren teh ieu sarua sabilillah. Aya sabilillah di Medan Laga kotil hukumna. Aya sabilillah di pondok pesantren ribat ngaranna. Pondok pesantren sabilillah keneh ngan maknawi. Jadi berjuang ngaluhurkeun agama Allah di pondok pesantren. Sabila paeh di pondok pesantren syahid indallah syahid teu karasa paeh di pondok pesantren teh moal karasa ngeunaheun mun sakira-kira ditanya sia ieu ku ai hayang naon teh hayang naon sebetulnya hayang naon Allah nu nanyana ai ditanya deui mah kula mah hayang hirup deui asup roh ka awak hayang masantren hayang muriang hayang gering deui ku ngeunah-ngeunahna ganjaran paeh di pondok pesantren. Tapi bangsa di sanawiyah henteu teh loba. SMP lain SMA lain soreng aliyah Allah henteu teh pokok itu. Artina lain jore ngan teu kaasup sabilillah kudu aya sanawiyah. Kudu aya aliyah, ibtidaiyah, SMA, nagara dek dikumahakeun. Lain berarti ekstrim. Wah, lain ngan teu asup sabilillah. Eta mah kos kitu penting jang nagara. Bisa niatna sarua bagus, ngan teu dikelompokkeun sabilillah. Kudu aya, UUS teh teu bisa maca urang. Itu hese. Ngan ulah 2 akad. Saakad bae. Mantep. Kuna nih nangan lah geus balik pondok pesantrenan neuk sanawiyah bae sebab jerona ge ngangan duit geus jelas kan bayaran sia teu bayaran pecat ku aing sia jelas kan jelas geus jadi ngeunaheun per bulan bayaran emang aing mah sakola bayaran pondok pesantren mah teu etis pake bayaran
sebab pondok pesantren mah Allah nu dideleukna jadi mantep asal asup ke pondok pesantren teu kudu bebeja deui ka kiaina teu kudu geus asup cicing milu ngaji di dinya sakuatna balik geus teu kudu bebeja deui los beres atuh pan di dieu geus di luar mah bebeja teh henteu aing cenah ngaji bae can orang deuleu ka kiaina los ya jeung tukang sate bae ka ditu oh masalah tuh gaji jika sapir ngebeberes awak supaya jauh ka hukum supaya ke orang ibadah mantep ka Gusti Allah ulah aya remeng-remeng tah eta lamun urang jejelasan kos itu ngeunaheun Masya Allah lamun aya jelema mondok di pondok pesantren hatta syaba sehingga huisan tah eta teh palahu nurun hiji huis di akhirat bakal jadi cahaya hiji cahaya hiji wis jadi cahaya di akhirat jadi lamun ke pondok menan kitu nu masantren ti umur 15 tahun datang ke umur 40 tahun kan huisan pasti tah loba tah atuh geus teh mah ujianana hurung geus teh bisa dideuleungkeun atuh hurung jasa ya Allah jalain cakula cek Kangjeng Nabi palahu nurun ngali dina hadisna Masya Allah mantak iya urang sakieu ge ieu sakieu ngaranna ieu masantren 2 jam. Jam masantren 2 jam ya. Campur wuduk sagala geus. Ya nyai-nyayan sarua. Niatakan eueuh nu macem-macem ngaji ka dieu mah eueuh. Geus, pokona ngaji balik beres. Kecuali kaum Hawa lain deui. Aya nu neuk meuli sempak segala anu kutang sebodoh ge sebenarnya anak bae lalaki mah lalaki mah murni nu murni mah ya Allah ya ngalempeng-lempeng hatenya orang lamun terbiasa orang lempeng ngaji lempeng segala rupa lempeng ketika ibadah salat ge lempeng salat ge Allah yes beres nemun nusuk ngajina bulak belok engke salatna ge Allah aduh kok aya suara HP nang ningong di pareuman teh budak ngeunaheun keur salat saya suara HP ngeunaheun tolol kos kitulah namun urang jejelasan dianggap ekstrim lain supaya mantap menghadap ke Gusti Allah Subhanahu iya ubudiyah iya muamalah jelas Masya Allah ulah aya remeng jeung pamajikan kalau menjelas-jelasan geunah ka ka mana ka Balaraja aya naon ka ieu tah dek ngarumuskeun ieu tah soal tanah oh geus beres jelas kan di telepon ge kakak di mana Balaraja kakarak beres mantep kan mantep tuh suarana ge ka sing ade beres tapi lamun remeng-remeng ada ka mana ka Balaraja urusanna loba ye ieu lah doana bae geus telepon ke pemajikan kakak di mana kene karak beres tapi kakak mau ka Bali asal terus ka Serang ye emang kunaon asana can beres 2 poe goreng kawin sial eta teu beres eta kos kitu tah remeng-remeng ngaranna tinggal pemajikan bae ngadoakeun salah teu ngadoakeun salah tim mimiti ngadoakeun rada beres datang ka tek ku galedeg kitu teh salaki aduh teh gara-gara remeng-remeng bereta tuh kan kudu jelas saya jelas bae ngeunaheun bae urang eueuh unsurna naon mah kak kok lambat macet ya waduh di Cibadak kira-kira ya macet yes, orang macet beneran kan macet menang sajam di telepon deh di mana kene dengekeun ya dipencet kurang non kada klakson net di mobil kan macet masalah jelas lah tuh mun teu jelas banget ka di mana macet ya dipencet ya padahal gelempang net kadang kan macet padahal terus bae ngayung bae deuk ka Serang sing adeka salah guys datang pan kawin tah telepon dek kakak di mana bro teu bisa balik ke sana poe isuk kakarak bisa emang kunaon kak urusan can beres ye geus atuh isukna kakarak
Kakak di mana ya? Aduh, tarak udang hees di mana? Poan udang hees. Mulai asalnya. Terwag baik kos gitu mah teu jelas. Entek urang kudu jelas-jelasan. Kakak ka mana? Belah raja. Neuk naon? Kawin. Kakak ada jelas-jelasan. Nu bener ka? Ih, geus kakak lu jelas-jelasan pokona mah. Asalna galedeg ieu teu pote, teu barang. Galedeg tinggal galedeg pokona geus kitu bae pokona kakak mah. Nu bener ka kula milu, atuh milu aya bang deuk kawin ieu di ditu. Ih, mantep amat ieu nya. Wal aya asana wal aya. Moal bisa orang kawin itu ke rumah sakit tentu kos gitu. Masyaallah, ya supaya orang mantep mengetahui zat Allah Subhanahu wa taala abeh urang bulet ka Gusti Allah ulah aya sumput salindung. Ketika ngajelaskeun nusa bener-benerna pasti loba anu merasa terpukul ulah nyalahkeun sasaha introspeksi diri. Oh jaheul horengan abeh kadar urang derajat urang indallah kanyahoan ku diri urang sorangan mentak diangkat jadi wali eueuh nu disumput salindungkeun ka Gusti Allah izin ka Gusti Allah. Bahasa agama di jerona dunia, bahasa silaturahmi di jerona horenganan urusan dunia, bahasa silaturahmi horeng urusan bobogohan tatangga jeung dulur teu nyaho Allah mah uninya izin ka Gusti Allah wali moal aya nu sumput salinu A B hendak 2 kali 2 4 wali teh nu kos kitu ngaranna. Kuarima lain pan make matematika 2 kali 2 genep geus jadi genep kok bisa genep gitu geus main bae 2D bosen aing mah genep ajeun kumaha ge geus teu beres takos itu gitulah hirup urang coba diperbaiki supaya ulah ngabohongan diri urang jeung manusia mah teu kanyahoan tapi jeung Gusti Allah mah kanyahoan. Sedangkan urang bakal balik da moal ka mana? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ai kitu urang geus pas-pasan nginahin jeung Gusti deuk ka Gusti Allah atuh aing siap ya. Nu disumput-sumput ya ka Gusti Allah. Urusan dunia aing mah dunia dagang. Urusan ibadah aja ka Gusti Allah. Politik aing ngalaksanakeun. Geus masalah. Lamun anu sok kos kitu remeng-remeng eta engke bakal dibukakeun. Qala wallahu walau qala wa in qala wallahu a'lam.